Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok cari. Aduh, masa subuh ya. Cari. Aing ka teh sinarian ya, jauh-jauh ka dia rek naon ya. Mun aya perlu ya. Nah aja, Bah. Ieu teh bisnis ye. Aya di lemah, aya taneuh. Bisnis ieu malah diduitkeun. Oh, hewan taneuh lain. Taneuh mah loba teh. Loba taneuh mah. Ngan aya nu rebarna 10.000, eta kan panjangna 10.000 lah. Eta na aya 10.000 aya. Anu leuwih ti sakitu aya. Butuhna anu ieu anu sakumaha kara butuhna taneuh teh. Aya lah abah loba taneuh mah ketinggal nempuan. Kebeneran hari kitu mah bah aya nu 10.000 meter eta nu jelemana butuhna 1 hektar. Oh, aya anu 10.000 meter mah ke urang dilikan gerak 10.000 meter aya ke urang dilikan. Gampang. Kanu bogana amun bisa mah malah 10%. Oh, lain 10% deui eta mah leuwih ti 10% daekon. Bener ya? Kita mah bener eta mah. Urang hayulah tempatnya urang tembok. Oke, urang tembok ge. Oh, hayu. Ayeuna lain. Atuh heuh gesit duit ieu mah. Nah, di dieu ye. Kadina tempat nama ti tempat nama kayak urang kaditu ke tempat nama kaditu. Lokasi taneuh teh ya. Oh. Jauh nih kan taneuh teh di mana ieu teh meni cangkeul. Oh, ieu pantai, ieu taneuh teh ta, ieu taneuh teh ta. Ieu taneuh teh ta, ta. Ka dieu Lain ieu, pokona mah ieu ge meterana ge di dieu urang ngobrol gadi saung ge meterana mah ta ikan itu ta. asal lieur keneh ieu teh ieu. Pokona mah pake kayak ngobrol heula ya kan. Nah, taneuh teh ieu tah, taneuh teh ta, ieu taneuh teh ta. Senter gerak ka ditu teh senter ka ditu sana ta. Nu bener ieu teh bah. Mana ieu? Ke. Ieu nya. Ah bener tara balik ieu mah jalan ieu atuh beureunan jalan umum ieu mah. Tara ceuk ieu mah serius piduiteun. Pan heueuh piduiteun cek abah oge. Pan enten teu nyebutkeun ayeuna kali sabarahana. Pokona mah 10.000 meter we. Ta ieu teh 1,5 meter. Ta dikali meureun 4.000 meter. Sogera geus 8.000 meter meureun tak kurang. Sogera 4 kali 2. Maksud sorangan teh kieu 10.000 meter teh pan 1 hektar. Pan mah teh butuh itu teh 1 hektar. Pan heueuh eta ge 1 hektar meureunnan. Apa teh balik meureunnan ieu mah da jalan umum, tapi dijualnya jalan umum. Apaan meureunnan? Ari ieu teh kos kumaha ieu pikiran Lamun teh? kieu mah ngomongna hayangna misalna 20 meter kali misalna 1.000 meter. Pan dia mah ngomong teh ngomong meteran ngan 10.000 meter ngan abah mah bogana ge 10.000 meter teh ayeuna meureunnan lebar kirang lebar 1,5 meter meureunna aya 2 meter meureun lebarna mah eta we meureunnan panjangna meureunnan. Aduh, 5.000 meter jadi 10.000 meter. Jadi 1 hektar. Lieur mau balik geus. Atuh pan heueuh meureunnan. Lieur mau balik jeung kolot tara balik ah. Geus tara balik. Geus tara balik ah.